Hal kisah di hiji kerajaan Pasir Batang, cicing saurang raja anu arif, Prabu Tapa Agung. Nalika raja mimiti sepuh, permaisuri ngamimitian mikir, saha di antara dua putrina anu pantes nampa tahta kerajaan. Kada, sababaraha bae ieu raos anjeun siga kacina capena anu karasa. Dina teh saha bantos? Sumuhun tidak awak kakanda terus begi kolot, awak oge terus begi ringkih sigana kakanda kedah nyerah tahta. Tidak ge tos mikir kitu, tapi tangga diserahkeun ka saha ka Purbarara Atanapi Purwasari. Sanggeus Prabu Tapa Agung jeung permaisuri ngabahas soal pergantian tahta, akhirna maranehna netepkeun yen putri bungsu Purbasari nu bakal narima tahta kerajaan. Kaputusan eta ngajadikeun Purbararang karasa iri jeung dengki ka adina sorangan. Naon sih kudu Purbasari? Kan abdi nu sulung. Sakuduna tahta eta kanggo abdi lain anjeun Purbasari. Nah, sih anu ngarti abi teh keur ngambel. Abi dalam ka dieu. Muhun Tuan Putri, aya naon? Sampaikeun ka Indrajaya abi hoyong patepang ayeuna oge. Saya Tuan Putri. Abdi dalem tuluy nyamperkeun Raden Indrajaya kanggo nyamperkeun yen Purbararang hoyong patepang sareng anjeunna. Tuan Putri anu tiasa abdi bantos. Kanda aya milih Purbasari jadi pewaris tahta sedangkan abdi nu sulung. Ieu teu adil, abdi gaduh cara kumaha upami anjeunna ku arurang dikutuk. Abi setuju Kanda. Kebutuhan non buat tipe Purbararang. Bah abi peryogi ramuan pikeun nyakakeun Purbasari. Namun di lamun dihitung anjeunna bakal katarjang. Hatur nuhun Bah. Ieu perak kanggo ganjaranna. Mampus lah Purbasari. Sanggeus anjing minum ieu, sakabeh bakal jadi milik kuring. Kuring lain anjeun anu pantes jadi ratu. Purbasari, ieu abi aya inuman kanggo anjeun. Hatur nuhun Purbararang. Purbararang. Purbasari segana anjeun kena kutukan. Ayah ibu tinggal Purbasari. Kumaha anjeunna teh sajanten ratu. Bikin keamanan kerajaan Purbasari kedah diasingkeun ulah ka leuweung. Kami eta keputusan anu paksayana abdi narima. Tuan Putri tong hariwang, abdi unggal dinten bakal nganteran tuangeun. Akhirna Purbasari diasingkeun ka leuweung. Kalayan hate anu berat, anjeunna angkat bari dibaturan ku abdi dalem anu satia ngajaga anjeunna. Tuan Putri, abdi bade nyendak tuangeun lah sakedap. Saatos pamit ka Purbasari pikeun nyandak kadaharan, abdi dalem balik ka kerajaan. Tapi nepi ka ditu anjeunna ruas. Rakyat kacida kasusahna, sedangkan Purbararang teu paduli pisan.
Tuan Putri, Abi mau warta rakyat kita susahan. Ratu Purbararang tepaduli. Bukan gitu, canak bangun dia kanggo rakyat, kanggo abdi mah terus cekap. Mohon Tuan Putri. Tekungsi lila sanggeus abdi dalam balik ka kerajaan, dumadakan mucungkul hiji lutung asing, teu dipikawanoh saha jeung ti mana asalna. Saha eta ulah ngadeukeutan, abdi sieun. Kasihan Putri, Abi ulangannya nyeri, Abi tiasa nyerias. Nah lutung tiasa nyarios. Cepat, Abi jalan ditutup jadi lutung. Upami kitu, abdi bakal nyuran anjeun lutung ka sarung. Beki lila, Purbasari jeung lutung kasarung jadi beki akrab. Unggal poe maranehna sok bebarengan, ulin jeung silih ngadukung. Dina hiji poe, Tadi Putri, bakso dengan anjeun di dieu. Leres, awak abdi mulih. Kutukana sirna, cobian anjeun oge. Biasa Putri, kutukan Abi ragrag, mun manggihan cinta sejati. Wah, Tuan Putri tas icap kutukan anak. Leres, ieu sadaya berkat lutung ka sarung. Berarti tiasa muli ka istana. Moal tiasa jigana. Emang kunaon? Abdi tes betah di dieu sareng lutung. Pikirkeun deui Ratu Tuan Putri, sugan anjeunna sono. Tapi aya syaratna. Lutung kedah ngiring sareng abdi ka istana. Mohon Tuan Putri. sanggeus datang ka kerajaan, lutung jeung Purbasari disambut hangat ku kulawargana. Purbasari, anjeun teh sagampang eta tiasa mulih ka istana. Hayu urang adukeun kejelasan pasangan. Ieu pasangan abdi. Jeung ieu pasangan abdi lutung. Hah? Lutung? Hah? Lutung rada jadi manusia. Sugan anjeunna siluman lutung. Hiji pertanyaan pikeun neruskeun tahta kerajaan. Naon arti warna dina belangkon raja? Paneng warna kepemimpinan, coklat warna kahangketan, hideung warna wibawa jeung kakuatan. Leres Purbasari anjeun berhak neruskeun tahta kerajaan. Atau abdi kedah ninggalkeun istana. Teu kedah pebaharang calik di dieu sareng abdi. Purbasari hapunten. Abdi pantos jahat ke anjeun. Teu naon perbaharang, abdi pantos hapunten Gusti Payu. Ti ieu carita, urang diajar yen katulusan jeung kajujuran bakal salawasna ngelehkeun iri jeung dengki. Sarta yen cinta jeung kahadean hate bakal mawa kabagjaan kanu tulus ngajalankeunana.